Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha la ilaha illa antal ahad somadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sholatan tabtahli biha babaridu taysir wa tagluka biha ani babasari wa ta'sir wa takunu li biha waliya wal nasir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir la haula wala quwata illa billah. Kadulur-dulur urang sadaya anu di mana bae ayana, mudah-mudahan urang sadaya kenging penang payungan Allah Azza wa Jalla, dimudahkeun urusan urang sareng dicukupkeun sagala kabutuhan urang. Dina dinten ieu sim kuring bade emasian hiji amalan pikeun anu nuju ka sulitan masalah urusan ekonomi, masalah keuangan lah lamun cerekna naon teh mah. Mudah-mudahan Allah ngabulkeun kana pamaksudan urang jeung kana kabutuhan urang. Tah di mana dulur-dulur sim kuring nuju aya dina kasulitan masalah keuangan ekonomi khususna, coba salat sunah 2 rakaat, babacaanana sabada Fatihah baca Alam Nasroh, rakaat kedua sabada Fatihah maca surat Ikhlas, surat Qul. Saberesna urang awe salam baca kalimat ya Kafi, ya Goni, ya Fatahu, ya Rojak. Eta 3000 kali dulur-dulur. Tos beres nyatana urang maca anu kalimat ya Kafi, ya Goni, ya Fatahu, ya Rojak 3000, baca doana. Allahumma inni as'aluka ang tarjuqani rizqan halalan thayyiban wasi'an min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala zairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir, dibacana 7 kali. Sakali deui dulur-dulur urang baca sabada salat urang istilahna sunah 2 rakaat baca ya Kafi, ya Goni, ya Fatahu, ya Rojak 3000. Saparantosna beres baca kalimat doana nyata Allahumma inni as'aluka ang tarjuqani rizqan halalan thayyiban wasi'an yang ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala ghairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Tah urang bacana 7 kali, mangga kadulur sing kuring anu dibutuh paling lila urang saminggu urang ilahna ngamalkeun amalan anu tadi. Insya mudah-mudahan Allah ngabulkeun kana pamaksudan urang sareng kana pangabutuh urang. Tah mun sakitu sim kuring, baik sim kuring aya dina kasalahan nyuhunkeun dihampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.